Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sasarangan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya salam umatna. Amin ya robbal alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara singgit ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Supartos anu kurang terang, pamarentah Indonesia entos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun, nyaeta tingkat SD nepi ka SMP. Hal ieu teh dikasangtukangan ku kaayaan ekonomi nu jalmi masyarakat Indonesia berbeda-beda. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kurang mampu. Masyarakat anu mampu mah geus tangtu bakal sakola kusabab aya biayana. Iwal seueur pisan masyarakat Indonesia anu kurang mampu teu tiasa sakola kusabab aya biayana. Pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa meunangkeun pendidikan anu layak, buah anu mampu, buah anu kirang mampu. Tujuan pangna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya warga negara teh nyaeta sangkan warga negara palalinter. Bangsa bakal sejahtera mun masyarakatan palalinter. Lamun masyarakat Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal bisa ngudeg kamajuan negara sejen jeung bakal kalindes ku kamajuan zaman. Dihareupeun dina diayakeunana program Wajar Dikdas 8 tahun, masyarakat Indonesia tiasa lebih maju, utamina dina widang pendidikan. Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami aya gawe bareng ti sadaya lapisan masyarakat. Ti kaut pajabat dugi ka sadaya rakyat Indonesia. Ku kituna urang sadaya kudu gawe bareng ngalaksanakeun program ieu sangkan meunang hasil anu dimaafkeun. Sakitu anu tiasa kusimkuring didugikeun, hapunten bilih aya kalepatkeun sareng cariosan anu teu merenah kanu manah hatur nuhun kami sadaya pertahatos sanana. Wabillahi